Alhamdulillah aman, tentram, tidak ada masalah RT di dia aman. Kumaha ya laporan keluarga nu Pasti aya wae tapi itu sedayana gitu tapi dah itu mah terus biasa lumrah. terus Bapak kira-kira jumlah di warga di dia yang seberapa? 150 kakak, 312 hak pilih. Assalamualaikum Pak. Bapak Assalamualaikum Pak. Bapak jadi RT atau sabar alami ngajabatna? Waalaikumsalam. Abdi ngajabat RT ayeuna tos 3 kali ngajabat RT. Da can aya anu ngagetosna. Bapak ngajabat di kampung naon, desa naon, kampung RT na ngajabat di Kampung Mekarjaya, RT 03, RW 03, Desa Nanggala Mekar. Tilu.